Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi waftah alaina abwaba ilmika wansur alaina huzana ma'rifatika. Alhamdulillah, ayeuna urang ngawitan deui ngalajengkeun pembacaan tina kempelan panguruk wa ajengan tina fan tauhid nganggo buku 50 akidah ngajamin mukmin munjin. Di minggu 3 kali pertemuan awal urang teh tos ngabahas basmalah. Ayeuna urang ngawitan lebet kana panganteur kanggo memasuki kajian dari ilmu tauhid. Urang ngawitan tina bab kadua. Mabadi fan tauhid. Persiapan ngaji ilmu tauhid. Artosna pengetahuan-pengetahuan yang diperlukan kanggo biasa memahami kedudukan atau posisi dari ilmu tauhid itu. Mabadi fan tauhid ayat 10 salarasna. Mung henteu jiga kamari-kamari moal sadayana dibacakeun tapi bade nyandak sababaraha poin anu penting wae. Kahiji definisi tauhid. Definisi tauhid aya ceuk lugot, aya ceuk syar'an, aya ceuk istilah syar'i. Pami ceuk lugot atanapi etimologi nyaeta al ilmu bi anna syai'a wahidun. Nyaho kana sanyana eta perkara hiji-hijina. Misalna tah anjang teh ngan boga budak hiji-hijina lalaki. Lamun abdi ngayakinkeun atau mikanyaho yen anjang teh budakna hiji-hijina lalaki nya eta teh disebut tauhid lamun ceuk bahasa mah gitu. Pami tauhid ceuk syar'an atawa fan al-mudawwan atawa ceuk istilah ilmu nu dibukukeun dalam kurung akademik nyaeta ilmun yaqtadiru bihi ala isbatil aqaidid diniyati muktasabun min adillatihal yakiniyah. Ilmu paranti nganyahokeun akidah agama anu dicokot tina dalil-dalil anu yakin. Kemudian tauhid ceuk istilah syar'i atawa ceuk hukum syara atawa ceuk agama ifradul ma'budi bil ibadati ma'a tiqadi wahdatihi wa tasdiqi biha dzatan wa sifatan wa af'alan. Nunggalkeun zat anu diibadahan sarta nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina zat sifat-sifatna jeung padamelanana. Pami ceuk syar'an mah ilmu kanggo nyahokeun akidah. Pami ceuk syar'i mah sanes ilmu. Tapi tos mangrupi iktikad. Tos mangrupi penunggalan pengesaan tina diri urang kanu disembah dibarengan ku iktikad yen zatna sifatna af'alna teh hiji-hijina. Anu dibahas dina buku ieu eta tauhid ceuk syar'an. Kanggo naon ngabahas tauhid ceuk syar'an? Nyaeta kanggo ngahontal tauhid ceuk syar'i. Jadi ilmu paranti nganyahokeun akidah agama anu dicokot tina dalil-dalil anu yakin teh pikeun bisa nunggalkeun zat anu diibadahan sarta nekadkeun nyalirana jeung ngabenerkeun hijina dina zat sifat-sifatna jeung padamelanana gitu. Terus
Buahna naon tina ngaji ilmu tauhid. Buahna nyaeta ma'rifatullahi bil barahini al qat'iyah wal fauzi bis sa'adatil abadiyah. Ma'rifat ka Allah kalawan dalil-dalil qat'i jeung menang kabagjaan nu abadi di akhirat. Terus di mana sumber pengambilanna? Sumber ilmu tauhid menang nyokot tina pirang-pirang dalil akli jeung nakli, tina buah pikiran akal, tina Al-Qur'an jeung Al-Hadis. Secara ilmu tauhid aya dua dalil, aya dalil anu tafsili, aya dalil anu ijmali. Tah anu wajib ain sepakat sadayana ahli usul dalil teh dalil ijmali, dalil anu sifatna umum. Makanya engke urang tingali pangurukan ua ieu memang ditujukeun kanggo para santri. Pami misalna ternyata buku ieu teh ijmali sifatna nyatos dibacakeun sadayana. Tapi engke pami dalil-dalil dina buku ieu tafsili, abdi bakal nyandak anu ijmalina. Terus hukum ngajina menurut hukum syara ngaji ilmu tauhid hukumna fardu ain kasakur jalma mukalaf boh lalaki atau awewe. Tegesna manusia nu baleg nu boga akal sehat wajib bertauhid sakumaha dauhan Allah. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sakabeh manusia, aranjeun kudu bertauhid ka Pangeran aranjeun anu geus nyiptakeun aranjeun jeung sakabeh manusia anu memeh aranjeun. Sugan-sugan aranjeun tarakwa. Terus masalah-masalah anu dibahasna nyaeta pirang-pirang qodiyah jumlah omongan anu ngabahas perkara anu wajib, anu mustahil, jeung anu wenang cek akal di zat Allah jeung Rasulna. Ta perkara-perkara eta dibahasna ku sabab anu ngamimitian ngabukukeun mangrupi tulisan kitab ilmu tauhid pikeun nolak kasaliruan anu diomongkeun ku Mu'tazilah nyaeta Abul Hasan Al-Asy'ari sareng para pengikutna jeung Abu Mansur Al-Maturidi sareng para pengikutna. Jadi masalah-masalah eta bakal dibahas dina buku ieu mah ku cara pembahasanana golongan Asy'ariyah jeung golongan Maturidiyah. Dina buku ieu urang moal mendakan pembahasan tentang zat Allah, sifat-sifat Allah, oge tentang Rasulna ku golongan-golongan anu sanesna sapertos golongan Syiah, golongan Mu'tazilah, golongan Jabariyah, golongan Mu'tasifah, termasuk nu baru nyaeta golongan Wahabiyah. Wahabiyah mah teu ngangken aya 20 sifat. Anjeunna ngangkenna aya 3 bagian tauhid, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Tah eta moal kapendak dina buku ieu. Tah mabadi anu 10 teh cekap sakitu cek abdi mah margi dina bait anu ngabuka bab kadua ieu aya seratan kieu wal ba'du bil ba'dik tafa wa man darul jami'a haza syarafa. Cukup nyaho sawarehna mun nyaho kana kabeh mabadina anu 10 tangtu hadekna. Salajengna kana bab ka 3 masalah hukum. Kulantaran ilmu aqaid patali jeung hukum akal, maka perlu sameme ngaji tauhid nganyahokeun heula ngaran hukum jeung bagianana. Naon ari nu dimaksud hukum? Dimaksud hukum teh nyaeta isbatu amrin li amrin au nafduhu anhu. Netepkeun hiji perkara kana perkara sejen atawa ngeuweuhkeun hiji perkara tinu sejen. Contoh
netepkeun kudrot aya di Allah, nyabut apes ti Allah, netepkeun wajib kana salat, nyabut wenang tina salat, netepkeun asin kana uyah, ngeuweuhkeun amis tina uyah. Lamun tadi ninggal tina masalah naon anu bakal dibahas, nyaeta masalah zat sifatna Allah sareng zat sifatna Rasul. Maka hukum anu dimaksud di dieu teh nyaeta netepkeun sifat anu wajib jeung wenang aya di Allah, ngeuweuhkeun sifat anu mustahil ti Allah. Kitu oge di zat Rasulna. Nah, netepkeunana teh nyaeta hukum akal. Ari hukum syara, nyaeta hukum agama, naon atuh fungsina ari akal bisa mendakan karena sifat-sifat anu wajib, sifat anu wenang, sifat anu mustahil di Allah, sareng kitu oge anu aya di Rasulna. Posisi hukum syara pikeun sensor kana hukum akal. Sabab kaleulewihan ngagunakeun hukum akal tanpa sensor jeung screening tina hukum syara, akalna bakal ador-adoran. Jadi fulasifah atau jabariyah. Tapi hukum akal bisa dipakai tahsis atau bayan kana ayat atau hadis anu maknana mutasyabihat. Sabab saur Allah, fa'tabiru ya ulil absor, kudu nyarieun contoh wahai jalma-jalma nu baroga panempo. Maksudna nu baroga akal teh diwarang ku Allah kanggo nyieun berbagai ibroh, iktibar, kanggo ngajelaskeun sifat-sifat di Allah sareng di Rasulna. Akal anu sehat biasa dianggo kanggo taksis atau bayan, ngahususkeun atau ngajelaskeun kana ayat anu mutasyabihat. Contoh dauhan Allah, yadullahi fauqa aydiyahum. Secara letterlek teu kaharti jeung teu kaasup akal lamun saujratna leungeun Allah luhureun leungeun jalma-jalma. Atuh hartina bakal berkesan leungeun Allah kokodo mangan ngagarayam, dua leungeun Allah loba luhureun jalma-jalma. Sedengkeun Allah mukhalafah beda jeung sakabeh makhluk kalayan dibenerkeun ku ayat lam yakullahu kufuwan ahad sareng laisa kamislihi syai'un. Dina masalah contoh ayat tadi anu disebut ayat mutasyabihat, para ulama kabagi dua pendapat. Kahiji ulama salaf generasi memeh tahun 500 Hijrah ngabekukeun hartosna teu mere harti kana ayat tadi. Maknana disanggakeun ka Allah bari tetep ngajaga fakta-fakta hukum akal tadi dumasar kana ayat. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Teu aya anu terang kana ta'wilna kajaba Allah. Tetap berpegang pada apa yang bisa diterima oleh akal, hanya tidak mau mengartikan kata-kata seperti tangan tadi, tangan Allah di atas tangan mereka, maksudnya naon? Ta ulama salaf mah ngabekukeun hartosna, tapi nyepeng kana yen Allah laisa kamislihi syai'un, teu sarupa ceuk akal jeung lain. Jadi leungeun Allah teu sarupa jeung leungeun makhluk. Ari saur ulama kholaf generasi sabada tahun 500 Hijrah ngaabolisir atawa nyalurkeun kana makna nu kaharti ku hukum akal. Dumasar kana ayat wa anzalna ilaika dzikra. Jeung kami geus nurunkan Al-Qur'an ka anjeun Muhammad ditubayyina linnasi supaya anjeun ngajelaskeun ka manusia-manusia manuzzila ilaihim kana perkara anu geus diturunkeun pikeun maranehanana wala'allahum yatafakkarun jeung supaya maranehna malikir. Atuh antara ulama salaf jeung kholaf teu bentrok dina hati tauhidna sabab duanana miara faktor-faktor akidah. Sami-sami nyepeng kana hukum akal tentang sifat anu wajib, anu wenang jeung anu mustahil di Allah, itu oge di Rasul, sedangkan ayat anu nunjukkeun pengertian seolah-olah Allah ngajirim, ngajisim, ayat-ayat mutasyabihat
eta ku ulama salaf mah teu ditafsirkeun, pami ku ulama kholaf mah ditafsirkeun, dialihkeun maknana karena makna anu henteu ngalanggar kana hukum akal tadi. Urang teraskeun kana bab kaopat kawajiban makrifat. Hukum syara ngawajibkeun ka sakabeh mukallaf, Islam atawa kafir, kudu bertauhid, tegasna makrifat ka Allah, kalayan resiko sah imanna jeung diganjar lamun manusia makrifat ka Allah, teu sah imanna jeung disiksa lamun manusia henteu makrifat ka Allah. Waktu wajibna makrifat bareng jeung waktuna baleg tur boga akal. Jadi samemeh manusia muka pantau baleg, manusia kudu geus ngamilik ilmu tauhid. Sabab sadetik saanggeus baleg jeung boga akal teu aya kasempetan pikeun vakum atawa kosong tina makrifat. Samemeh baleg geus kuduna boga ilmu tauhid, sakali deui anu kumaha? Anu ijmali. Kadua, syarat makrifat anu nyukupan aya 4 nyaeta anu disusun tina ta'rif makrifat, idrokun jazimun bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun muwafiqun lil waqi'i nasiun an dalilin. Idrokun jazim, syarat makrifat kahiji pamanggih akal gorizi kalayan pasti, pamanggih tekad anu pasti, pamanggih iktikad anu pasti. Kaduana bihaitsu la yaqa'u ma'ahu taraddudun, tur teu aya karaguan deui, teu owah gingsir, teu mamang kana iktikad anu kapanggih. Teras muwafiqun lil waqi'i, akur jeung buktina, bukti anu sanyatana. Maksudna akur jeung buktina teh kieu. Mun urang yakin ka Allah, maka Allah anu diyakini teh kudu akur jeung anu kahukum ku akal. Atawa lamun akal oge kaleulewihan, model fulasifah menganggap Allah teh aya, tapi Allah teh ngajirim di alam. Eta teh kudu dibatasan ku hukum syara. Jadi nu dimaksud akur jeung buktina teh akur jeung hukum akal, akur oge jeung hukum syara. Kaopat nasiun an dalilin, timbul tina alasan, boga dalil, boh tina akal, tina Quran atau tina hadis. Pasal kedua ucapkeun syahadat, terus dibahas dina waktu ulang sami-sami ngupingkeun bacaan safinah tentang rukun Islam, terus disebatkeun ngucapkeun syahadat kapayuneun jalmi anu tiasa ngabenerkeun kana ilmu jeung kana kayakin, eta diwajibkeun ka jalmi anu tadina kafir. Tapi lamun jalmi anu geus Islam mah cukup ngucapkeun teh dina waktu salatna. Janten ayeuna kana pasal katilu. Syarat hiji jalma disebut muslim eta aya 4. Kahiji kudu makrifat, kadua kudu izzian, katilu kudu qabul, kaopat kudu ngucapkeun syahadat kalayan materina orisinil lapad asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Teu meunang diganti najan ku muradifna atawa sarua mustaqna jeung teu meunang ku tarjamahna. Naon ari disebat makrifat, tarantos tadi disebat makrifat nyaeta idrok jazim, la yaqa'u taraddudun, mutabikun, sareng andalilin. Berarti izzi'atun, tegasna Allah pangeran kuring, Muhammad nabi jeung rasul kuring. Mafhumna atuh lamun makrifat ka Allah jeung ka rasulna tapi teu ngaku yen Allah pangeranna, Muhammad nabina, eta teu sah syahadatna. Sabab dawuh Allah dina Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum
Wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Ari jalma-jalma anu ku kami dibere kitab nyaeta Yahudi jeung Nasrani eta makrifat ka Allah seperti makrifat ka anak-anakna sorangan, tapi sabagian maranehanana nyarumputkeun bebeneran padahal maranehna nyarahun. Sanajan maranehna ma'rifat tapi tetap kafir sabab teu aya izian, teu aya pangakuan. Zaman kiwari loba nu kitu. Sebab di zaman ayeuna mah aya sakola khusus teologi anu eusina lain ngan saukur membahas ketuhanan menurut versi agamana, tapi oke menurut versi agama-agama nu lainna. Mun di sakola teologi Kristen aya anu ngaji akidah ketuhanan dari sisi Islam. Aya seueur jalmi anu makrifat tina hartos mendak keyakinan tentang Allah menurut versi Islam misal. Tapi henteu kemudian ngakukeun yen Allah pangeranna. Itu oke banyak orang yang mengkaji tentang Rasul sampai mengerti betul tentang Rasul, kebaikan-kebaikan Rasul, sifat-sifatnya, tapi henteu ngakukeun yen Muhammad Rasul sareng Nabi. Nah, tanu kitu berarti henteu sah sebagai muslim. Pami anu dimaksud qabul nyaeta narima jeung ngabenerkeun kana ajaran Islam jeung kana sakabeh berita anu datang ti Kanjeng Rasul. Atuh lamun jalma makrifat jeung izian tapi teu narima kana ajaran jeung berita anu datang ti Kanjeng Rasul, eta jalma teu sah maca sahadatna, teu sah kamuslimanana. Terus kaopatna nyaeta ngalisankeun. Tapi jalmi makrifat, izian, qabul, ngucapkeun kana dua kalimat syahadat, tara ngalakukeun kewajiban-kewajiban ti Allah, ngan manehna ngaku kana kasalahan jeung kana dosana, ieu jalma sah sahadatna ngan hukumna fasik. Teu kaluar tina Islamna, tapi eta jalmi kalebetna muslim fasik. Lamun aya jalma beramal tapi hatena teu qabul, teu narima kana kewajiban amal soleh teh hayang kapake ku jalma sejen, eta jalma teu sah imanna, ngaranna munafik. Nah, beda jalma beramal tapi sabenerna mah henteu izian, henteu qabul dina hatena teh. Eta teh henteu kalebet mukmin, teu kalebet muslim, tapi kalebetna jalmi munafik. Tah, iman teh aya sabaraha tingkatan. Iman aya 5 tingkatan. Kahiji iman taklid, hukumna engke disawalakeun dina pasal ka-5. Aya iman ilmu, iman nu nyaho kana dalil, tapi iman ilmu jeung iman taklid kaasup mahjub, tegasna kaimanan can ngancik dina rasa. Jadi pami ningal tingkatan iman ieu tiasa dibagi 2 wae salesna. Hiji iman anu mahjub, hartosna imanna teu acan duwi kana rasa. Eta teh 2 iman taklid sareng iman ilmu. Sedangkan iman iyan, iman hak dan seterusna eta kalebetna iman anu geus nepi kana rasa. Contoh iman anu nepi kana rasa misalnya iman iyan, nya eta iman ka Allah kalawan atina ngarasa dibarengan ku Allah. Teu aya kreteg anu lesot najan sakiceu panon tina rasa dibarengan ku Allah. Ieu makom ngaranna makom muraqabah, kontakna jeung sama basor Allah. Iman hak atawa hakul yakin rasa hatena melong kana kudrat Allah, merhatikeun takdir anu keuna ka diri atawa kanulian. Ieu makom ngaranna makom musyahadah. Terus iman hakikat anteng ati jeung nu nyiptakeun nu aya teu kabandungan timbul siga jalma majnun jeung weureu kaedanan ku pangeran. Ieu ngaranna makom fana, haram diikhtiaran sabab ngarusak kana sara. Aya iman hakikotul hakikoh, imanna para nabi teu tiasa kaukur dina kakuatan imanna. Eta mah tos ngalibatkeun rasa dina imanna, rasa kapencrong,
rasa dipayunan Allah, rasa selalu dekat dengan Allah. Ya, tos disinggung oge dina waktos maoskeun mutiara hikmahnya. Ari ngaran iman taklid nyaeta tekad jazim, akur jeung bukti ngan teu bisa dalilna. Jadi tekadna jazim, akur jeung buktina dugi ka idrokun jazimun bihai sulayako utarodudun mutobikun lil waqi mah dicukupan ngan teu nasiun andalilin teu berdasarkan dalil. Kumaha hukumna numutkeun para ulama hukumna aya genep pendapat. Kaiji pendapat Syekh Abu Hasan Al-Asy'ari, Qodi Abi Bakar Al-Bakilani, Imam Haromain, Imam Malik. Iman taklid sah ngan doraka sabab tanpa analisa ngalanggar karena wajibna makrifat. Kedua pendapat Syekh Sanusi sareng Ibnu Arabi, iman taklid teu sah. Katilu pendapat Imam Ad-Dasuki sareng qaul mu'tamad, tegasna qaul anu dipake pegangan jeung dipake anjuran. Iman taklid sah ngan pikeun jalma anu ahli berpikir hukumna doraka puteu nyahona kana dalil. Upama jalmana bodoh bari teu aya keahlian mikir teu doraka teu nyahona kana dalil berdasarkan ayat la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Anu kaopat pendapat sapahlih para ulama iman taklid sah kalawan teu doraka lamun jalmana berpegang kana Al-Qur'an jeung al-hadis. Anu kalima pendapat sapalih deui iman taklid sah mutlak kalawan teu doraka rek ahli berpikir atawa lain berdasarkan hadis yen aya hiji budak anak Yahudi anu sok laladen di Kanjeng Nabi dina waktu manehna gering dilongok ku Kanjeng Nabi ucapkeun ku anjeun dua kalimat syahadat manehna ningali ka bapana nu Yahudi ceuk bapana pek tuturkeun Abul Qasim Muhammad manehna tuluy ngucapkeun dua kalimat syahadat teu lami teras maut saur Kanjeng Nabi alhamdulillah manehna geus disalametkeun tina neraka. Ieu hadis nandakeun yen sah iman teu make dalil. Nu kagenep pendapat sapalih ulama iman taklid sah malah lamun geus jazim haram neangan dalilna sabab bisa jadi timbul ragu-ragu. Ieu masalah ikhtilaf nu genep awal dina masalah furuna hukum ceuk fikih lain masalah tekad jeung nu ditekadkeunana. Jadi lain beda kieu iman nu taklid mah beda jeung anu ilmu dina kadar tekadna jeung anu ditekadkeunana henteu. Kadar tekad jeung anu ditekadkeunana bisa sarua. Sama-sama kuat gitu. Ngan panginten teu gaduh dalil hungkul. Kumaha hukumna eta nu beda-beda tadi mah dina hukum fikihna gitu. Wallahu alam. Jadi iman taklid ikhtilaf dina hukumna lain dina nu ditekadkeunana. Alhamdulillah gitu. Insya Allah dina wengi ieu mah sakitu heula kadibikeunana engke dina minggon payun masih urang ngabahas tentang aosan akidah ieu lebet kana akidah uluhiyah insyaallah. Cekap jiga nama heula pangintennya ieu mah da pengantar. Cekap sementara bisa panginten. Urang sami-sami tutup ku bacaan hamdalah alhamdulillah. Allahumma inna astaudi'uka ma qara'na wa ma hafazna farudhu alaina inda hajatina ilaih innaka lama tasya'u qadirun wa anta hasbi wa ni'mal wakil wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran.